Oh, kamurunya we di Kampung Comrek Desa Poek mah Kang Asep alah minyak tanah minyak letik dipake ngagoreng bogo bajareknya akan leutik horel bangga bobodo aing geus jadi manuna calingcingna piring mah robada kalah surak jadi pamimpin maraos garinding teh nyoraya ngaroceak tapi alhamdulillah di Kecamatan Poek Kampung Comrek Desa Bebek mah geuningan Cau atah nu Kang Nana di cali Kota Bojong Bapak Lurah nu ayeuna ku urang kedah dirojong Cau Yante, Cau Atah di ala di kokoprakan mun Pak RT geuning nitah kedah aya kakompakan. Marji di ditu mah kitu wae geuningan ukur ngabarokong geuningan jalan pas boker hayam. Cik urang nyanyi ira. Baheula zaman walana keur waktu urang dijajah ngarebut kamerdekaan pahlawan seueur nu korban di tahun 45 walili Indonesia merdeka diayakeun Agustusan tempatna di kacamatan dipirig ku kasenian seni calung sisingaan sadayana ngiring barisan hate kuring bunga pisan di dia di penilaian palili ibong ge ngiring nyanyian hate ibong bunga pisan kupat camat di saweran dahar mani mat ayeuna dengan ajeng sayur kangkung Bapak Camat nu ayeuna ku urang kedah didukung Kang Yayat nananggung goong rekna beuh kain ramayu rakyat kedah gotong royong sangkan pangwangunan maju